bakal bisa sakumaha tadi bayangkeun bae kumaneh ali dunia mah ngajerumuskeun tempat nyieun dosa adalah dunia sakitu bae mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia atuh maka resep kana dunia naonan kon kasuro loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal ditinggalkeun kod gori kod nasung kasih loba anu tikelekep di dunia tikelekep bae enggak tikelekep ku dagangan tikelekep ku politik tikelekep ku ekonomi tikelekep ku pergaulan tikelekep ku rangda tikelekep wah macam mana tikelekep eta teh bapohokeun ka Gusti Allah tah eta nu bahaya. Nah, iya supaya ulah resep kana dunia. Urang anggap bahwa dunia ieu tempat nigawean dosa. Seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa. Kebal-kebal urang teh resep jeung naon atuh? Dia bakal nyilakakeun. Geus, bae. Pepegata make jalur khusus. Suluk ngaranna. Mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah pindah nyeun gubug. Di mana? Di sawah, tengah sawah, bari melak ponteng. Wih, atuh teh mah tani ngaranna gua kitu mah. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Cik Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu. Rijalun mahau awsafah. Jagoan-jagoan ibadah lalaki-lalaki anu luar biasa ngerahkeun sagala rupa waktuna pagaweana tingkahna ucap ngapus kana sifat-sifatna ku sifat Allah pagawean-pagaweanana diganti dihapus ku pagawean Allah zat Allah waham lahum minal asrar ta eta teh kos kitu teh adalah suatu perkara anu apes amatul aulia umumna para wali-wali Allah lamun urang ibadah bersyariat moal jadi wali kejunting tarangna kos PKS heureum dipantog-pantog bener tetep bae sakikituna ai tarang hideung ai korupsi terus bae mal beres sama kitu kamuflase bohong bersyariat doang paling jago katahapan solihin paling jago eta ge geus hese kuari mah geus bersyariat ditinggalkeun menuju hakikat urang geus datang ka tahapan solihin naik suluk pakai jalur khusus ibadah ke Allah teh urang ka Surabaya teh bisa jalan Semarang, bisa jalan kitu Purwokerto terus jalan Kaler tengah kidul datang ka dieu. Naik mobilna bus malam, bus biasa ekonomi, naik mobil Kijang, naik mobil Carry, naik angkot. Macem datangna ka ditu ararangnya. Aya nu make kereta api jalan set datang ke Surabaya. Aya nu make pesawat set datang. Saya teker cerita urang. Jalur-jalur khusus. Ieu ge ibadah ka Allah make jalur khusus. Geus teu luak liet. Tandai make bus ekonomi mah urang di ka Bandung bae kiri. Turun ke cabut. Naon nu dicabut? Angin tarik oh gitu bae ekonomi mah terus bae sanajan bus tapi
tapi lamun orang naik patas plek yuk ker HS datang gitu plek datang mun teu tabrakan iki sarua ka Gusti Allah ge teu luak lieur berangkat urang aya lurah naon sia berangkat aya camat sih mingkir sia aya bupati gedeun teu ada terus kita berangkat kita dua dulu ninggalkeun makhluk ulah aya di jero hate nu pika deudeuh nu pake kanyaah anu dipake ka hayang dipake ka resep teh eueuh hiji Allah ulah aya patula patali ta'aluk kita teh jeung bangsa nu sugih jeung masa pejabat ulah aya kitu keneh kada dunya ulah aya nu dipake ka resep naon bae teh dunya teh ulah hiji Allah ngomong doang hese tapi maka perjalanan beat bakal bisa sakumaha tadi bayangkeun bae kumaneh ali dunya mah ngajerumuskeun tempat nyieun dosa adalah dunia sakitu bae mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia atuh maka resep kana dunia naonan kon kasuro loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal ditinggalkeun kod gori kod nasung kasih loba anu tikelekep di dunia tikelekep bae enggak tikelekep ku dagangan tikelekep ku politik tikelekep ku ekonomi tikelekep ku pergaulan tikelekep kurangda tikelekep wah terus macam-macam tikelekep eta teh bopohokeun ka Gusti Allah tah eta nu bahaya nya ieu supaya ulah resep kana dunia urang anggap bahwa dunia ieu tempat nigawean dosa seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa kebal-kebal urang teh resep jeung naon atuh dia bakal nyilakakeun geus pepegata make jalur khusus suluk ngaranna mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah indah nyeun gubug di mana di sawah tengah sawah bari melak ponteng weh atuh tah mah tani ngaranna begitu mah tah orang Tegal tah mah lain di ditu di Gunung Karang sorangan andapun batu ibadah sorangan ini kan yang kawin oleh sapi gitu lupakan sapi saya ibadah mentek Syekh Abdul Qadir Jailani kode selusur di hutan Imam Ghazali di Yordan terus di Palestina terus di masjid-masjid sorangan Imam Syafi'i 3 tahun kholwah bae teu kapanggih jeung sa 3 tahun selalu karar itu bae selalu karar itu pepegatan heula geus teu ngalingsir eta teh kudu boga guru siga teh kayak urang nyepe bae di kamar teh diketrok-ketrok ku pamajikan kak kan itu nyepi ka kamar ieu nyepi ge atuh pan ieu hansip darata nyepi urang kudu dilepas-lepas nah kuari geus mulai jeung jelema geus teh hayang jeung dunia geus teh hayang ka Allah we resep hati teng we kuari urang teh bertingkah Allah bersifat Allah berpagawaian Allah berzat-zat Allah selalu aya asror sirrun min asraril rohati tah geus naon nu aya kos Allah bae kuari mah praktekna teu ka jelema bager kos Allah barang bere teh mun ngomong atuh nasehat mereka teh nyaritakeun ka salapeta kitu keneh sifat-sifatan urang anu pas bae dina Al-Qur'anul Karim bae kuari mah geus perasaan urang teh geus lain perasaan urang harti lain perasaan urang teh eueuh nu aya Allah urang ge eueuh nu aya Allah mun ditanya mata saha mata Allah ceuli Allah nu Allah bae geus kabeh geus serba Allah bae kabeh ma fi jubati illallah Allah bae kabeh
eta teh sejasa kos kitu teh. Iyalah nu paling sulit bari jalun nahau awsafahum bi awsafihi wa af'alahum bi af'alihi wa zawatahum bi zatihi. Terus kabeh ge diganti ku sifat Allah, ku pagawean Allah, ku zat Allah. Artina naon? Eueuh urangna nu aya Allah. Khori pasti. Ngan ulah aja kos Habib teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang canaon can ditanya. Golan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ngacaprak banyak Qur'annya hadis ya dek namuta dek ceramah ye. Kata Habib teh nyawa adaptasi tanya heula atuh. Waalaikumsalam. Anak dari Surabaya nih ya, nama anak namanya siapa? Kakarak, bagaimana keadaan? Nah, ya menentu. Waalaikumsalam. Ijlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus acak-acakan, orang sebel pada tokos itu mah. Encan ge naon segala nabi, segala naon. Wah, itu bareres. Tete adaptasi kos gitu. Lain gitu, atuh tama ngaranna egois. Majelis taklim naon lain tahu. Aya deui Habib datang. Waalaikumsalam. Ini ki uji ya. Nyana narangtung. Tola'al bah. Iya anak buah Habib Rozak jadi karar. Iya gua iya. Ayah. Masya Allah. Tete akur, kos gitu teh biasa bae sih ge. Beneran naon, golan Nabi, beneran naon, golan Allah atuh dekeran. Ieu mah masyaallah. Teu bisa dieureunkeun di tolakna. Tinggalkeun bae ku urang. Ente mau ke mana? Enggak ngagungin Nabi ya. Udah Habib aja agungin dulu, saya enggak sempet nih. Tuh tapi eureun nya ditinggalkeun bae ku urang. Eureun tolakna, datang ka wajaba doang. Eureun. Orang datang kadinya dia, ayyuhal. Lain gitu, biasa. Masya Allah. Tentu buka guru Habib dia gitu baik, serba baik. Nah, kudu bedakan udah. Di sini ada Habib, Habib siapa? Habib Rozak mana? Sono ada. Habib Rozak dari mana tuh? Habib apa bukan? Nggak tahu Habib, nggak tahu bukan dia mah pokoknya mah itu mah dia mah pokoknya mah atuh begitu aja lah. Aduh, masya Allah. Eta kos kari itu. Ada rese jasana iyalah ma ta'jizu an wa'amatul auliya sulit kos gitu. Menghilangkan rasa ngaku di diri urang teh. Ulah aya nu di aku diri urang ge anu Allah bakal nikmat luar biasa. Tangke wa idza ubilas muhbisi di mana diganti ngaran ku ngaran Allah. Pagawean ku pagawean Allah bakal nuturkeun anjeunna ka Gusti dina sakabeh tajalina Allah. Urang nuturkeun teh nuturkeun ngaran Allah Ar-Rahman bae Maha Welas. Urang teh metakeun Rahman Allah di diri urang. Metakeun Rahman Allah di diri urang. Hayu hayang nyawa coba karahmanan urang teh dikerahkeun 100% ja Allah teh Maha Rahman. Engke ke urang teh aya kelainan pasti. Namun urang teh nurutan kitu asma Allah Rahman bae hiji. Atuh engke bakalna urang teh khoriqun lil adat sorangan. Ja beda teu meunang mangeun hayang ieu hayang. Nah, hayang sia. Ieu ge hayang. Komo dipenta mah. Bener tah nyesokana. Aya naon urang teh geus teboga naon. Aya baga ai hirup aya bae ge muter beres dibikeun. Geus Rahman urang teh Maha Rahman Allah diturutan ku urang. Sehingga engke ge bakal timbul hasad Rahman Allah teh nempel di urang. Kabeh ge bakal ngomong, "Tah bae mah buarahan jasa pohara, jasa tamah teu meunang aya naon dibikeun bae nya mah." Tah eta teh hasad lapan ku urang ge kadenge. Sabalikna kos di lembur urang teh ulah dideuketan Ki Haji eta mah bos ge kurang teh pelit jasa. Eta kadenge kabeh kadenge. Teh ikhlas anu aya di jero hate ge eta teh bakal kaluar atuh lantaran hasad melake ka hambeu.
Hasepna ka ambe omongan nu sok diomongkeun ku nyana teh aya henteu akur jeung hate. Lamun teu akur jeung hate engke ge hasepna ge lain deui. Tata tengke teh hasepna teh ka ambe seungit amat. Atuh dasar tarasi mah sadaya di bulan hebat ge tarasi bae bauna. Tarasi lauk asin peda ku urang dibubuy atuh ka ambe teh peda bae kajen kuku bahage. Kajen kuku mah ge. Nah, daging ku urang dikulub bakalna ka ambe na daging. Daging amun teu buruk mah daging bae. Kecuali buruk daging buruk ya. Kabeh ge sok urang ngabubuy naon bae ge. Ieu mah coba aing mah deuk nganan garang-garana deuk nipu ieu tai ucing ku urang dibubuy. Teh meong sukeun bubuy. Engke ge bakal jo ya hasem naonnya. Kaambe hasem naon ka ambe. Tah, ieu ge urang teh mektakeun asma Allah. Ngaran Allah Rahman. Atuh engke urang ge bakal kaambil Rahman nu aya di diri urang teh. Kitu keneh pagawean, kitu keneh sagala rupa bakal nuturkeun dina sakabeh tajallina. Geus fa iza tajalla di mana tajalli Gusti Allah ku ngaran Allah Al-Qabid yen qabado. Engke wayan qabidul wujud bi qabdihi. Artina eta mah sakadar contoh naon bae. Lamun ayeuna mah qabdu Allah al-qabidu ditajalikeun urang bakal merengket sieun taon bae nu ditajalikeun ku Gusti Allah pagawean Allah tajali urang bakal neuleuh asma Allah ditajalikeun bakal neuleuh sagala rupa bae lamun Rahman Allah ditajalikeun urang teh bakal neuleuh kana tajalina sifat Rahman Allah tajalina rahim Allah kabeh bae asmaul husna la ilaha illallah naon gitu ngaranna walillahil asmaul husna kabeh rahmanur rahim malikul qudus salamul mudrus bakalna naon bae nu ditajalikeun urang makan itu ngan engke moal kuat lamun tajalli geus datang ka zat mah lamun kana sifat mah masih keneh kuat. Tapi lamun kana ditajalikeun geus kana zat urang geus bisa nyaritakeun hese bae. Kos Kangjeng Nabi Musa. Begitu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ke Gunung Tursina, kemudian puasa 40 poe, mantak di Cisoka, sok titah puasa 40 poe. Ki Haji Hamid. Waktu mutih ulah ngadaharna naon nya. Sangu bae jeung uyah endogan geus etik. Aduh, 40 penting Kangjeng Nabi Musa. Kata Kangjeng Nabi Musa teh pernah kesalahan sekali begitu keur puasa nyiwak diundur deui. Diundur. Eueuh ngeunah, kok ieu bisa teu ngeunah? Carekan ku Gusti Allah, bongan nyiwak. Tibeurang puasa teu meunang nyiwak. Kunaon nanyakeun Kangjeng Nabi Musa ku pan ieu nyiwak pan diparentah ge di jam 10 ka handap bukan ka diulah. Kok ieu bisa arata teu ngeunah ibadah kunaon lantaran bau sungutna rada kurang sehingga malaikatna rada kurang. Jadi makin bau sungut urang keur puasa mah makin loba malaikat teh. Ulah aju ngajah ngadar jengkol ulah abeh bau. Ieu mah bau ge bau ti handap. Ka dieu teh teh malaikat seungit cak malaikat nah kos kitu teh. Nu cak urang bau cak malaikat mah seungit. Anu cak urang seungit cak malaikat mah bau. Beda. Terus beda bae. Nah, kuari teh ibadah terus nikatkeun Kangjeng Nabi Musa. Panggil ka Gunung Tursina. Tek bae. Ku Gusti Allah kitu ditajalikeun falamma tajalla Musa sa'iqa. Begitu tajalli Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah kelenger Kangjeng Nabi Musa. Kelenger wae teu kuat. Beres. Terus mukalamah jeung Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa. Naon aya di leungeun anjeun Musa. Eta Kangjeng Nabi Musa ngajawab hiya asoi atawakkau biha wa aqutu biha wa fiha ma'aribu. Eta bahasa Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an kos kitu. Tak dipertanyakeun panjang amat ngajawabna. Naon wae di leungeun maneh Musa teh cukup bae ieu mah tungked geus kitu. Di mana teu ieu tungked abdi paranti leumpang pake tetekeun oge paranti ngabiringkeun embe
jeung panting nyuai-nyuaikeun jeung loba-loba deui we panjang amat Musa geunaheun cenah ngobrol jeung Gusti Allah. Jadi ditanya sakitu teh jawabanna loba biasa. Ayeuna urang yang mau ditanya ku kabogoh teh. Jalan mana tuh Kak? Jalan mah tadi nama dekat itu. Haju asa-asa bersih goreng haju jalan ka dieu. Pas jalan ka dieu ge goreng keneh bae. Pas didinya rada macet. Terus we ka dieu sut bah terus. Boh cak kabogoh panjang amat nyarita. Naon eta lazat nikmat luar biasa. Suarana teh tipu kadang. Misan gak ditangkep sorana doang geus aduh masyaallah hasanah kana jantung tiis luar biasa masyaallah eta bibirna teh kadedelekeun ka sumur-sumur pareum diomongkeun nya masyaallah sumur pareum biasana di tukang ini mah teh sumur ka mana eta eueuh geus diuruk emang diuruk kunaon kitu orayan dan naon apa yang wah kan kos kitu bae kudu diomong-omong kunan dan ngeuna. Gitulah. Jadi kelenger Kangjeng Nabi Musa teh. Tah eta teu kuat. Nah iyalah lamun urang geus ditajalikeun, mun tajali kos kitu moal kuat. Tapi Kangjeng Nabi urang mah ketika dimerajkeun tajali sami. Teu kacaritakeun kelenger malah nikmat. Mantak luhuran Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ieu kuari boro-boro tajalli ka Gusti Allah ku angin ge geus kalenger urang. Geus kalenger. Eta tajalli teh kitu. Engke mah ditajalikeun teh dina pagawean, dina sifat-sifat, dina naon. Pokona jelema geus tajalli mah kadeuleu bakal. Bakal kanyahoan jelema anu boro-boro tajalli kakarak merasa bahwa ieu teh gerak Allah bakal kanyahoan. Jelema teh kadeuleuan bakalna mimiti ka diri urang, geus ka diri urang ka batur. Sebab anu aya di diri urang teh aya di diri batur, bakalna kos kitu. Urang teh lamun mikiran bae bahwa ieu teh kabeh ge gerak Allah, jeung kabeh ge makhluk Allah. Makhluk Allah kabeh perlu dihormati. Pan ayeuna urang teh mikiran Allah bae geus ninggalkeun syariat tah. Kamari lamun manggih reungit dipaehan kuari mah lantaran geus teu bersyariat neulereungit teh neulereungit putusan Allah henteu dipaehan. Wang wingong itu makhluk Allah boro-boro deuk maehan urang bisa ge henteu neulekeun gerak Allah nempel di dieu moal sanajan cak syariat mah meunang dipaehan tapi urang geus leungit syariat teh kajeun teuing beureun aya dahareunnyana di dieu dihormatkan ku urang reungit teh dina pada bahwa ieu teh makhluk Allah kitu keneh ka sireum geus urang teh mun manggih sireum teh lain dikitukeun sia sireum teh nya maliti tah mimiti di diri urang kan kos kitu teh tah tajali berarti teh aya pagawean Allah di dinya tapak dadamelan Allah direungit di kabeh urang teh ngahormati teh da urang lagi geus menghormati ka Gusti Allah naon nu aya di diri urang teh naon aya di diri nu Allah engke leuleuh batur teh kos kitu eta teh aya ge kos kitu akur bakal berarti wali jeung wali teh nyaho kulantaran kadeuleuh cirina kos kitu kadeuleuh cirina kos kitu akur jeung aing itu ge akur tah kos urang bae pas urang nonton bola akurnya nya nonton bola akur berarti saruat teh pada bloona. Urang ngridit, itu ngridit akur berarti pada ngridit akur. Urang kabang nyana kabang sarua bae. Itu bisa dibohongan ka jeung kumaha ge. Oh, eta ge nu apik jeung nu apik teh bakal akur. Bakal nyahoeun. Sebab urang teh ngarasakeun urang apik, itu ge apik oh berarti akur. Naik deh urang itu ge naik akur. Kitu ge tajali gitu kan. Nya tajalina engke di mana sebab aya 3 rupa. Aya fil af'al, aya fis sifat, aya fil zat. Ngan anu zat mah hese jasa. Mentak nauhidkeun ka Allah dina af'al, nauhidkeun ka Allah dina sifat, ieu secara global. Praktekna hiji-hiji sakumaha nu geus dihareup ke kudu ulangi deui. Ieu mah keur carita bae. Hiji bae ge heula, tauhid fil af'al. Ta ieu ditauhidkeun sampai neuleuh naon bae aya pagawean Allah. Allah bae geus ka deui. Jadi ditajalikeun geus urang kana naon bae ka buah-buah buruk dihormat ku urang. Geus moal kaharti kudu sejen. Kos kitulah tajalli. Tah engke kebal ngomong rarasaan. Jadi ngomong sebab ieu teh pan kabeh ge benda-benda teh ngararomong kabeh. Ngaromong benda teh ngararomong kabeh ge batu ngomong kabeh ngomongan ngomongna lain cara urang ge lain cara dukun bisa ditanya lain. Jadi urang teh ngomong bicara. Nah, nu teh cek ebit GAD.
Saya bertanya tercukupnya pada rumput yang bergoyang. Bisa. Sebab teteh ngomong dah gitu. Di laut ngomong, kabeh ngomong bicara. Mantap. Teman teh engke lamun kawali mah beda-beda. Lantaran kumaha isarahna. Jelema muriang dibawa ka jana. Oh, eta beta make daun eta tah. Eta teh keur ditajalikeun ku Allah can pugu. Aku urang diturutan ieu. Durutan, kiai anu ge mere jampe teh ya, make daun anu. Ini penyakitna aku, coba make daun anu. Paeh. Itu melalui petunjuk, orang nurutan. Jadi sebenarnya satu turut satu. Teh heser kok sekarang itu mah make anu, tak. Teh geus teu ka udang ku urang, sebenarnya satu turut. Nah, kos itu mah lantaran nyana ge isuk pageto mah lain deui meureun kasih jelema nu sejen mah isuk pageto lain deui ka jelema nu sejen mah henteu selalu eta bae henteu kumaha prakna bae tah kitulah ditajalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ye di mana geus digantikeun ngaranna ku ngaran Allah pagaweana ku pagaweana bakal nuturkeun kabeh dina sakabeh tajalli. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin dina minggu ieu urang minggu terakhir di bulan Safar. Hendak mimitian urang dina bulan Safar sakumaha biasa Donatur pikeun kepentingan haul. Kaleresan haulna urang dina kaping 15 nanggalkeunana adalah minggu. Di minggu Senin Salasa Arbo Kamis Jumat Sabtu Minggu tanggal 15 Rabiul Tsani. Maretna adalah tanggal 20. Nah, jadi urang mulai dina minggu ieu ngamimitian donatur pikeun urang keneh jang urang babarengan taqarrub ruruba ka Allah melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya maju agama urang kenalkeun diri urang ka para nabi leuwih-leuwih ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besi salahna nabi di akhir zaman mah loba nabi-nabi kajajaden kadengena teu bagus lamun nabi lahir di Kalideres asana ngadengena getek. Aya nabi urang Lampung, aya nabi urang Garut, aya nabi urang Pangodokan. Jore jasa tama komo boro-boro nabi nu lain nabi ge jore lahir di dinya Pangodokan. Tapi atuh geus kitu bae ti baheulana tuh ya. Jadi wawuhkeun diri urang ka nabi besi aya nabi-nabi kajajaden. Mentak unggal kitab ngomentar wajib urang mere penerangan ka anak urang. Hiji nabi urang ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirna di Mekah, diutusna di Mekah, ngalih ka Madinah, pupus di Madinah. Tah kos kitu supaya anak urang apaleun bolak-balik. Mantakder ku ahli sunnah mah dikembangkeun jadi tiap bulan Maulid ngayakeun acara maulidan jang supaya ngajelaskeun kisah-kisah ti mimiti lahir Kangjeng dugikeun ka pupus. Urang manunggeus karolat alhamdulillahirabbil alamin ti mimiti muludan baheula cukup ku asraqol ku marhaba
datang ka dikembangkeun ku ceramah-ceramah, bahkan nu lain ahli ceramah ge seperti artis, aktor, milu ilu biung di dunia ceramah. Ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi nyahoteun ku resep da dibere amplop ka mah. Macam-macam pokona mah tah mah. Nah hiji. Kemudian atuh kenalkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh maju agama teh. Sabada Kangjeng teh aya penerusna, ialah para khulafaur rasyidin. Belah dieuna diteruskeun ku para wali-wali Allah, moal kuat agama mun dicekel lain ku wali. Lantaran gulak gilek bae nyekelan agama lamun lain ku wali. Wali memoal gulak gilek lantaran eueuh nu dilirik iwal ti hiji we kaagungan agama Allah Subhanahu. Kaluhuran jeung kategeran agama ngajak wauh ka Gusti Allah hiji be eta be. Telurak lirik ka sisi ka gigir aya nu nawaran jabatan embung aing mah ka Allah we. Aya nu nawaran harta embung hayu we urang ka Allah we. Aya nu nawaran berbagai macam embung aing mah ka Allah bae. Sakalina anslug ge di dunia organisasi jeung di perpolitikan nyana mangan sakadar dek ngagungkeun agama Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Aya kesempatan mah di negara, di organisasi, aya kesempatan jang li i'la'i kalimatillah daek mun lain embung bae. Jadi teu golak-gilek. Aya di mana bae lurus jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu. Mun lain wali gulak gilek akarak ditawaran jadi tim ngagilek adu tawar Avanza apa Innova geus lain agama deui. Tawaran di organisasi posisi sakitu bagusnya lain ngaluhurkeun agama pake rerebut itu keneh di pemerintahan pake sukat sikut tujang tajong. Geus lain jangan ngaluhurkeun agama, mentak morosot agama. Ajur agama mun dicekel lain ku wali Allah mah. Nu mentak tegerna agama dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia supaya aya Sunan Ampel, aya Sunan Kalijaga. Terus Syekh Syarif Hidayatullah, di Banten aya Syekh Maulana Hasan Nudi. Berkembanglah agama. Ku wali dituruskeun ku ari ku penerus-penerusna nu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entak Amerika teu terseupeun ayana bangsa Maulidan, ayana bangsa marhaba, ayana bangsa haol-haolan ke Amerika mengkecap lantarannya nama teu didenge nambai ulama ke Amerika, ditambailah ulama supaya ngahancurkeun eta, diliberalkeun, dikapitaliskeun, disekulerkeun, ulah nyekelan agama nu asli. Baralik ti Amerika mulailah nyana dakwah ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan, ngabid'ahkeun haul. Kurang puas keneh tambai ke Amerika dibuatlah JIL, jaringan Islam liberal. Dikembangkanlah di dia ku Fahrul, kemudian terus dikembangkan di dia ku Nur Khalis jeung saderetan-saderetanana
dicecer melalui Muhammadiyah, melalui Islam Jamaah, melalui PKS jeung sajabana. Kitu sejarahna. Si Pahrul mimiti nama teh. Bisi aya ngaran Pahrul Tajong habek. Eta mimiti nama. Panggil ke Amerika. Kitu sejarahna. Lantang unggal negara, unggal daerah, terutama Indonesia nu kudu dihancurkeun lantaran kental dengan kitu kesunianana. Atuh dakwah di Cikupa nu ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan. Di Balaraja, di perumahan-perumahan. Wah, luar biasa. Asup ke Pasar Kemis, ditikem orang Pasar Kemis. Dia tampiling di Pasar Kemis lain lalagaan. Terbirit-birit baliknya daga itu ke Brebes. Alhamdulillah sagitunya na pohara jasa ngaantikeun maulidan jeung ngaantikeun haul makin berjamur. Meureun karomah wali hararudang. Hararudang boro-boro anu harirup nu pae ge di Tanjung Priuk acak-acakan. Karomah lamun geus hudang sing hade. Emang kumaha gitu aya bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman urang mah kuari urang geus mengenal insyaallah lah moal robah, mudah-mudahan urang diberi kuat teger iman urang ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung percaya ka karomahna para wali-wali Allah. Sebab urang aya nu ngadidik di luhurna nu ararasik keneh. Maot urang kabehan pasti bakal mararaot. Cel anak urang incu urang nu eueuh ngadidik wali Allah. Solihin geus pararae. Kamari ge haja solihin di ditu pae hiji. Seueuh nu ngadidik tah. Teu nyahoeun aya ge bangsa jaringan Islam liberal. Bangsa kapitalis wungkul nu kos kararitu. Anu nyana menuhankan materi nu ulah resep ka Al-Qur'anul Karim. Timbul engke ti anyak incu urang dimimiti ku ari di SD na geus diliberalkeun, geus dikapitaliskeun budayana, tumbuh engke SMP na SMA na sementara wali Allah geus arareueuh nu ngadidik. Pikumaheun ka hareupna. Mata wauhkeun anak urang jeung incu urang ka wali supaya nyahoeun bahwa di dunia teh horeng aya wali. Ulah diwauhkeun ka bangsa profil-profil tolol, profil-profil Yahudi, profil-profil Nasrani, profil-profil nu bangsa bararejag nu kos karari itu mah ditolol-tololkeun. Ditayangkeun di televisi. Bimimiti Batman-na, Superman-na, datang ke Power Ranger-na dan lain sebagainya. Wow, budak leutik teh geus ngarobrolna nu kos kitu bae lantaran pertama dididikna ku Yahudi, langsung ka jero hatena tet ararasuk. Wow, ngomongna ge budak leutik, waduh, lamun aya Super Ranger mah, wah Power Ranger nu karona teh karari itu teh. Kolot geus teu nyaraon, budak sia ngomong naon? Nyarahun koreng geus perubahan. Geus perubahan dididik ku Superman bisa hiber. Dididik baheula mah atuh eueuh nu kos kari teh kuari teh nyahoeun. Ayana sosok ulama nu bener nu mana, profil ulama anu lurus nu mana, profil wali teh nu kos kumaha tah. Kajen teuing kunyana dibid'ah-bid'ahkeun ge ka kula geus datang sabara urang nu ngabid'ah-bid'ahkeun carekan ku aing sia imah aing ieu aing mabur sia ka ditu naon ieu kahareupna pikumahaeun sementara ieu Nasrani jeung Yahudi terus-terusan mantak ka urang gade deuk datang Hisam du diwali-wali ti Libanon ka Amerika sok ditayangkeun di televisi mancanagara dunia nyana profil seorang torikoh kelas internasional asli urang Libanon cicing di Amerika eta mah buatan Amerika untuk mengaburkan wali-wali nu asli jeung torikoh nu asli ulah katipu sing hade mendak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu tanyakeun silsilahna ti mana trek salah lain janggotna kajenting datang ka taneuh lain
nyana bisa hiber tetep lain sihir gitu bae boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah tak 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 kajeun teuing urang Libanon kajeun teuing urang Turki kajeun teuing urang Amerika lamun asli kanyahoan lain asli kajeun teuing udeng-udengna segede godag nyaho godag sia makanya budak gori mah godag lain bae tetep bae dirangkul kemudian pelukan jeung SBY pelukan 1000 kali pelukan nu nyahoeun ulama Indonesia lain bae Jawa Timur Jawa Tengah nyahoeun lain thariqah asli sehingga ada besi berkembang di Tangerang kula didatangan ka dieu supaya datang mesilahkeun tapi ngembangkeun kos kitu awas dek nyieun pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota embung aing embung apa alasannya embung bae geus pokona teh nyahoeun setelah diteliti trek-trek pengkaburan kaburnya di Libanon diusir ku urang Libanon mendak mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah tuh aya nu zikir di mana ieu Cirebon mana silsilahna ieu hasilna kumaha ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin jalain kitu thariqah mah lain ditawau jeung jin lain aya deui tek itu mana ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir ai mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding kitu mah ngaranna kos itu begenderuah tuh macem-macem zikir di orang sing hade besikat tipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek 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 teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan kitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng me loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen bae mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah maksud muktamar thariqah teh ndek lain dek nanaon ndek mengantisipasi thariqah anu ghair mu'tabarah besi aya thariqah ghair mu'tabarah adu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar thariqah sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan cuman atuh sekedar ketua baik bagus jangan mengecek muktabaroh jeung ghair muktabaroh mantap di urang insyaallah minggu kamari dulu dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong lang nya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih kedua kali teka panggih nah haja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil ka ditu alhamdulillah malah ngobrol panjang malah kitu ramah jeung sajabana naynyana nga insyaallah bakal hadir di haul urang geus teu kudu ngomong nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayah di Bandung sakitu ambalayahna ieu mah asalna leuh beungeut na bae ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting sakitu bae cak urang Ciku baja aya aki aing tilok hees cenah batuk bae tapi tah mah geuning tah mah tilok hees nah ieu mentek aya deui anu nawaran ti Kalimantan aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua ti lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jara di ulama ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab
Neuleuh masjid bahkan disumbang kunyana. Disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbangnya nama. Teu saeutik-eutik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama. Tapi pasantren yayasan pasantren koskararieu nyana gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha yeuh dengan caranya neuleuh masjid jangan nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau saeutik-eutik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid tapi pondok pasantren ieu gergeteun jasa aja aing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona mah hendak aya jelema Islam gerget-gergeteun ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen mah urang bae nu sejen-sejenan nu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus teu kudu ieu mah urang bae sabarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan mah sakadarnya obe dugi kadanget ieu insyaallah tinggal kumaha kersaning Gusti ka dituna apakah waktuna nyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang henteu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyana nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling ge nyaritakeun zikir nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyari tanjuna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satauneun eta adalah 320.000 balai diturunkeun 320 balai yakni penyakit diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar malam Rabu etalah tadi turunkeun ku Gusti Allah sakaligus tek jang sataun engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun diteundeun di langit kahiji eta 320 balai jang satauneun cengcelengan jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahaya-bahayana poe dina sataun poe rebo eta tah rebo kasa rebo akhir dina bulan Safar
piringanyin kitu antina antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jaeta dengan kasafna dibere aya faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sajalaman nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihah surata idza a'tainakal kautsar 17 marrah dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu jadi urang mah teu kudu salat urang mah geus teu kudu atuh emang kayang nah diulangkeun mah pas jasa atuh aduh ieu mah khusus di ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa carana geus jalain jang umum jang khusus bae jang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageunggeurekeun ge ulah bisi aya urang lembur ustad ngajakan salat terbokasat ulah milu ngan ngageunggeurekeun ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang ngageunggeurekeun ulah milu ge ulah binah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri doa nama teu naon keur geus dipotokopi doa na teh Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizu galat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisairil hazani wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi ikmini syarra hadzal yawma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim doa na eta ajunyin salalim ba'da subuhna yin salalim azimah mun azimah nama silahkeun ka para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula baheula geus dipotokopi doana jeung salalimna ngan kuari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam geus teu nyararaho deui boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun sakitu ge ditulis komo nu ngaji denge doang mah teu geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca asup ti katuh kaluar ti kenca masalah sakitu pokoknya mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae guys komo nu geus kolot mah boro-boro nu geus kolot nu ngorakeun ge para rohwan bae komo haju loba nonton TV mah kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu nganceng ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng geus teu karasa insyaallah nah ieu jadi rebo isuk rebo wakasan ba'da subuhna eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus qala merebeur salalim ngaran aya azimahna nu geus baheula teh eta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kula ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah gitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta jang satauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam rebo eta urang nuluykeun pangawasan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskut sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta sarwiti sorangan di imah aju
dijeroker salaki nyi sarwiti ziarah kadulur nyi sarwiti ziarah ka indung bapa sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan nu kudu didatangan ta eta model ngalayan nu gering aya nu maot takziahan ta eta nyi sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapakna atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae Ki Zaid mere napaka wal azaru ala nafaqata li sogiratin Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti urang Cikupa kabeneran nya sarwiti na teh ieu adalah umurna kakarak 7 tahun aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun jadi Ki Zaid kawin ka nya sarwiti teh disebutna kawin gantung aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan nu erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus be urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun abe pertalian urang lanjut yuk cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah atuh leutik kajeun urang kawin gantung be oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun Ari Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ya. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak iya begitu dikawinkeun. Oh masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian di roskam. Sakumaha koda kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Mandian budak atuh ngaranna ge. Jalan ketek teh nyawan salakina tuh budak karena gitu. Geus eueuh masalah tak kos kitu. Ngan kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakarak 7 tahun di sarean. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Aju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditamkin can dijima nu jadi masalah ieu wajib napakah apa henteu Zaid boga pamajikan Sarwiti budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin can dialep suka ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk kaul Azhar ala nafaqata li sogiratin teu wajib napakah lantaran pamajikanana budak kene. Mantak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna yakni tamkinna ngalep sukana nah kulantaran can bisa dialep suka cekaul jadid can wajib napakah cekaul qadim geus wajib napakah tarun antara pendapat Syafi'i keneh antara jadid jeung qadimna idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi mantak wallazi yu'malu wal jadid nu diamalkeun adalah kaul jadid kasimpulanana Zaid teu wajib ganapakahan pamajikan dan ngaran Sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh kuari dibalikeun kumaha lamun Nyi Sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina
Sarwiti lama geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagala randa beng serat berarti geus hayangeun jasa geus nyongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun Nyi Sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 89 tahun berarti Nyi Sarwiti dewasa ai Ki Zaid nama budak nu jadi masalah ku ari napakana wajib apa henteu gitu mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah parkir ge mun rokok balik nya mah tah iku bae wa anha tajibu likabiratin ala saghirin sanjana apakah wajib pikeun Nyi Sarwiti nu dewasa ala saghirin kawajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 89 tahun ku ari dikawinkeun ka Nyi Sarwiti umur 20 tahun tak eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan Nyi Sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae Nyi Sarwiti teh kumaha cenah ya geus teh nu jelas can bisaeun tak eta tetep wajib apakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan Nyi Sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas magrib bubuka asal tas magrib bubuka atuh eta mah henteu teh Ki Zaid eta mah okos anu peluh bae Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kabeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh tah eta teh pan ai Nyi Sarwiti mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali ge los Ki Sarwiti ngan Ki Zaid peluh tak eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di Sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmatud dunya salasah nikmat dunya ayat 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmatud dunya salasun nikmat dunya ayat 3 paltu tabal naumun wa qublatun wa idkhalu zakar hiji nikmat dunya anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di surga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lesu udang sare jadi gerak aya di naon kitu ngaranna seger dua nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras gitu kene nyium pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan laga beneran can mandi mah barang diamban ku urang jadi masih mah bau kadal tetep bae teu senang taltanu katilu nama idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup-asupna eta nikmat dunya 3 nu bakal kabawang ke akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunya eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta ceki soleh teh mah tu paeh mah bahaya paeh listrik paeh mobil paeh dorong bahaya lamun eta nu paeh Masya Allah. Jadi berarti 2 masalah. Nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti Ki Zaid na dewasa ngan aya awewe na budak
can siapkeun ditamkin can masrahkeun diri can boga kahayang teu wajib napakah tamah lantaran can tamkin aya dinya sarwiti tamah panyakitna hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaidna budak kawin ka nya sarwiti dewasa ta eta mah nya sarwiti mah geus siapeun jasa ta eta ngan Ki Zaidna anu barana budak keneh maka wajib napakah tamah kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki Ki sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ai Ki Zaid na mambungeun wakaan ka Mekah bahkan ngalarang ka nya sarwiti ulah wakang ke bae engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na basi ragag heuh ja batur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh jasa saralamet embung da pokona mah aing mah kajen kuku mah ge mun aya kapal laut deui aing mah endeuh boh atuh tah mah iraha milu bae jeung kapal dagang mul pakane mah ulah bae geus Ki nya sarwiti teh diulah ka Mekah teh tah diulah ku Ki Zaid tapi tetep bae nya sarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila idzin nusuzun eta nya sarwiti ihram haji ihram umroh tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuz teu wajib napakah ieu keur carita di Mekah ya ikhrajuha bihajin urang Mekah kuari hayang ka Mekah hayang ihram gitu urang Mekah keneh di imahna di Mekah kuari sarwiti bebeja deuk ihram haji teu diizinan ku salakina ta eta teh begitu kaluar ti imah nusuz begitu kaluar ti imah nusuz ai di urang mah di Indonesia nya sarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina ta eta teh doraka meleg-meleg